ganjaran Kangjeng Nabi di akhirat ya jelema anu naik naon micenan qadharah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya tai kotok dipiceun, lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid. Teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju surga. Tuh Kangjeng Nabi pang bahaya-bahaya na itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah manta kadeulina Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun surga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah surga sia mah jak kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana di sana. Ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina أشركوا أين شركاؤكم للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Allahu a'lamu bimuradi wazkur lana lingsina Muhammad yauman nasuruhum ing dalam dina bakal ngumpulkeun isun agung ing kufarum ing khaku jami'an alisa kabeh sumana kulu kali-kali ngucap isun agung lilladzina saku kadeong age kang pada nyekutu akan ya ladzina kabeh taubihon kena ala-ala ngamemeleh cap ngucapin labadaina suraka hukum ikun diutai pirang-pirang kang nyekutukakeun sira kabeh alladzina kuntum tegese kang ngake kang ana sira kabeh ikut tasumuna nyangka sira kabeh annahum suraka ulillah satuhune alladzina iku pirang-pirang kang nyekutukeun kadoe Allah malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin Allah alam bimaradi sumalam takun gari-gari oranana bitai wal ya kalawan nganggotalan ia lam takun lam yakun manggabae nganasal bisa bae ngalempengkeunana sumalam takun gari-gari oranana apa fitnatuhum fitnah ya alladzina asyraku binasbi kalawan den bacana sabar pilan baca roba ma'adzratuhum tegese sasadukna ya alladzina ila angin iku enta ngucap ya alladzina asyraku kaulum tegese ucapan alladzina asyraku ucap-ucap ing lapad wallahi rabbina supata ingsun demi Allah kang dari pangeran ingsun sadaya mil jari kalawan den baca jar wallahi rabbina natun ya iku dadina atuan nasbilan dan baca nasab nidaun ya iku dadi nida wallahi rabbana pangeran ingsun sadaya mangga
makunna oranana ana ingsun sadaya iku musyrikin kang musyrik kabeh qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah alam bimuradi unzurni alisira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad kaifa kadzabu ala bokai apa ngagorokeun ya alladzina asyraku ala anfusihim eta pirang-pirang awak ya alladzina asyraku binafsi syirki kalawan nganapikeun syirik anu saking alladzina asyraku wa dhallalan ilang gobat tegese ilang anu saking alladzina asyraku apa makanu barang kang ana ya alladzina asyraku yaftaruna iku gawe-gawe ya alladzina asyraku ing ma'alallahi ngatasi Allah minas syuraka ngatana saking pirang-pirang syirik saking pirang-pirang kang nyekutuan ayat ieu rek ngajelaskeun tentang kaum kufar jaksian kadirina bahwa dirina baheula henteu pernah musyrik. Jadi di poe kiamat di sidang para musyrikin dalam persidangan anak engkenyana nyaksikeun dirina terhadap dirina bahwa dirina ieu adalah teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kuari Muhammad eta musyrikin kafirin sangangna jeung sacablak da ngomong di hareupeun anjeun Muhammad. Kita percaya bahwa pangeran teh aing yakni Allah nu nyieun langit jeung bumi embungeun teu percaya. Kita percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing tetep nyana teu percaya. Kahalangan ku ego na ku takabburna tetep nyana embung iman ka anjeun. Malah nyana nyaritakeun bahwa pangeran mah ieu Manat ieu Uzza ieu Lata ieu Nailah. Etalah pangeran-pangeran nu diciptakeun tina buatu nu kunyana disuguh bae unggal poe. Eta pangeran manehanna patung disedak-sedak ku Kangjeng Nabi eta mah sakadar lambang penjelmaan Tuhan Tuhan mah tetep bae teu kadeuleu caknyana cuman lamun urang nyembah kanu teu kadeuleu kan sulit maka dijelmakeunlah ieu patung eta mah penjelmaan Tuhan model kos kitu Tuhan teh serem sulina gede datang kadinya kufar Isa dianggap penjelmaan Tuhan Maryam ia adalah orang suci Tuhan kena Bunda Maryam Jibril Ruhul Kudus dianggap pangeran kena Masya Allah eta teh kos kitu keyakinan hese teh keyakinan mah nu bogana hidayah mah lain manusia lain rasul lain nabi lain wali lain kiai Allah langsung. Nah Muhammad ulah dianggap ulah dipakai nyeri hate geus antepkeun tugas anjeun mah anjeun bae dakwah tugas anjeun mah anjeun bae tablighur risalah sampaikeun kapan saja di mana saja ka saha bae. Adapun nurut yang tenurut lain urusan anjeun Muhammad. Ya, Muhammad wazkur eling anjeun. Ingat anjeun. Ke bakal terjadi di mahsyar. Jadi ayat ieu teh nyaritakeun dimensi mahsyar setelah kiamat.
setelah kiamat mimiti kiamat sugro paeh barzah engke aya mahsyar digiring urang ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna di Israel, Yerusalem. Tepatna teh engke mahsyar teh di dinya tah. Insyaallah mantep datang ka kuari teh memual beres-beres terus bae pas ini jeung pas ini jeung pas ini. Sebab asli nama eta teh kaum Yahudi di Palestina teh ngan diusir nyana bercecer kemudian kuari hayang boga negara deui nyana ngerebut negara nyana neuleus sejarah kaum Yahudi eta di Palestina. Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta adalah Yahudi. Kangjeng Nabi Musa adalah keturunan Yahudi, bangsa Yahudi teh di dinya. Ieu teh negara aing cek keturunan Yahudi teh. Itulah lamun urang ngajujut bangsa ngajujut kaum seperti eta. Cabodo eta mah urusan maranehanana ngan ieu mah keur carita engke bakalna aya mahsyar. Muhammad ulah nyeri hate. Muhammad ulah sedih. Engke geula saksian. Jaga di mahsyar, di persidangan Rabbul Jalil. Kumaha kitu? Wa yauma nasuhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Allah alam bimuradi wazkur sing inget anjeun Muhammad yauma nasuruhum dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk. Dimimiti Kangjeng Nabi Adam berikut ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad dikumpulkan ku aing cek Gusti Allah. Moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan urang berarti di tengah-tengah eta aya urang. Nya hiji jeung urang Turki jeung bangsa Pakistan jeung bangsa jeung India jeung Cina jeung Amerika jeung Inggris, Jerman, Prancis wabe jeung urang Maroko jeung urang kitu Mekah Madinah deres mah ieu nu hararideung bangsa jeung Negro Afrika Sudan nah ieu bakal bos anu putih nu koneng nu hideung ngahariji di tengah-tengah manusia bakal aya urangan di dinya teh aya urang di dinya make ampok-ampok urang-urang teh makanana nu kuari make jas nu kuari di dasian ngambai dasina ge sapatuna ge herang hasil korupsi engke mah make nangan dua helai doang timbangan ngejegir sabelah sagede dunia timbangan nu sabelah ieu sagede dunia jadi dua timbanganana di timbang nangan sakadar sagede Haji Peri leutik jasa kan Haji Peri leutik ngaran Peri ge tetep kuari mah munggah haji bae. Teu gede-gede teuing atuh timbanganana nu deuk ditimbangna teh atapan kurang di dinya. Atuh padahal mah urang mah 1 meter persegi ge timbangan cukup. Taruhlah 5 meter persegi lah geus gede gitu. Kunaon eta? Jang nembongkeun kedah satanana. Ulah-ulahna naon deuleu timbanganana ge jelema geus heueuh. Gede-gede teuing atuh teh udah ditimbangna sagede urang, ayeuna cecepehna sagede dunia. Coba eta. Asana lamun di dunia protes urang. Protes ka SBY, gede teuing biayana ieu. Sedangkan BBM kan geus digiclekeun ku ari ya. Ieu urusan Allah. Nah, Muhammad inget anjeun. Eling anjeun. Supaya anjeun bisa nyampaikeun ka umat anjeun. Imimiti kuari di turunan ayat datang ka engke. Terus supaya nyahoeun. Yauma nasuruhum jami'an dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk. Bisi kurang jelas keseluruhanna jami'an. Wabeh ka orok-orok. Kanu misram teh kitu lahir memeh waktuna naon gara-gara keguguran. Wabeh araya kadinya. Yeuh rentu. Ya Allah. Sedengkeun non urang ieu aya di jero. Panggih, ente.
mana pukul iya mana lah eceng malulu iya teh sarua coba sarua tuh siapa itu sarua jeung sia aing adu kotok na jeung sia ke di akhirat ge bakal kapanggilna si eta jeung si eta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung anu biasa ngahijina deui kuari nyana di dunia tilok ngaji engke di akhirat lagi atuh isineun gaji dek kahiji teh isineun batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan mboh aing mah di ditu nage aing mah tilok kajen di dieu mah teh isin aing teu daekeun teu daekeun nu mantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui teh eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia teh pan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter buaya kan ieu mah buaya kabeh ya karakter atuh jak kuari ge kuari urang samobil ye samobil naik mobil beda karakterna ye si ieu mah kieu atuh teu nyaman di jero mobil emang ngeunaheun teh di jero mobil henteu naon sababna nu ieu mah ngomongna politik bae nu ieu mah ngomongna budaya bae teu nyambung diajakan ngomong udah waduh situasi dan kondisinya ya beginilah harinya ya polisi ya kos karar itu tak aing betah sih kana ngomong kos kitu mah karakter berbeda samobil rejeung teu nyaman tah nu ieu ekonom jeung ahli budaya atuh moal nyaman tah wari santri ngahiji jeung pamarentah teu nyaman henteu nyaman atuh santri mah ngomongkeun teh akuan ngariung nyala teu atuh nyaman deui santri mah kos kitu iya nusa urangna ieu lurah nyaritakeun teh nyaritakeun perkembangan desa urang kumaha aya anu nya mun anu pae mah kula nu nyalateuna atuh tapi pan eta kudu dibangun ku urang desa teh ya gorong-gorongna dan lain sebagainya cak ustad teh atuh masalah engke kula nu ngariungna kitu bae terus we cak lurah sial ngobrol bos kieu amat sih teu nyambung atuh teu nyambung tah eta teh kos kitu beda tah teu nyaman da sama mobil tah nu mantak engke turun bae beda nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka dieu teu nyambung kotok moal ngahiji jeung bebek moal ngahiji jeung soak moal ngahiji jeung embe di akhirat kitu eta keur carita di dunia mantak cek Tuan Abdul Qadir ulah sieun-sieun hirup mah urang ku ari teh itu resep ibadah coba ge kaserang urang nu wau sapoe dua poe bakal nyalamperkeun nu akur jeung urang ulah sieun-sieun urang deuk ka Medan ka ditu ka Medan bae engke ge sapoe dua poe urang mah ka masjid urang ka masjid bakal aya tadi masjid sapoe dua poe nanya ngahiji ulah sieun-sieun cek Tuan Abdul Qadir emang urang di dinya makomna engke ge aya deui nu jeung sama makom jeung urang kotok ngahiji jeung kotok deui begitu turun ge kotok lalakina kokok aja we numpakan ces beres ya Allah tah kuari gerage jawara anu sok mabok teh berangkat kuari ka Serang pasti engke ge ngahijina jeung nu mabok deui pejudi ka Lampung pasti ngahijina jeung nu judi deui kajen kumaha ge begitu eueuh nu judi teu betah cak cenah hirup di Lampung kurang gitulah teu nyaman mending di mana tuh mending di Bitung mah loba batur cak cenah di Bitung mah ngeunaheun ka sisi ka gieu nu judi loba cak cenah teh jalurana ge judi ieu cak cenah sok sambarangan bae saya ngomong tuh jadi kitu we gahiji mata kuala sieun-sieun aya aknu akur lah jeung urang wajen teh ka mamana ge urang teh sok geura urang ka Bali ka ditu ngeng
tak cicing di Bali sapoe 2 poe 3 poe selain deui ta urang ieu mah lain batur aing ieu mah lain batur aing ieu mah lain batur aing poe urang ka masjid aya saurang bae mah dari mana emang bapak saya dari Cikupa oh Cikupa ya iya udah berapa hari di sini udah 3 hari dekat ke rumah Sarwiti ya tetangga saya kayak ngobrol gitu engke di akhirat ya kos gitu ya bayangan di akhirat sih ada ya Tuhan Abdul Qadir teh ngomong teh kos gitu tak engke di akhirat teh al arwah jududun mujanada cak Kangjeng Nabi engke di akhirat teh berat di basar wa yauma nasurum jami'a ingat anjeun Muhammad dina poean aing nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk wabeh ku aing bakal dikumpulkeun engke teh sing suliwer bakal nanti ka ler ka kidul ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan wah ujian nama sing suliwer bahasa hebat sing suliwer nah anak neangan bapak ye naon lari ti anak pamajikan neangan salaki lari ti pamajikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi indit embu ngadeukeutan emak lantaran boga salah ka emak indit ngajauhan adik lantaran kakak boga salah jeung adik nu ngarasa boga salah yauma yafirul mar'u min bayangkeun coba lamun hiji 2 3 deres wah bae kan boga masalah sing suliwer ieu ka dieu ieu ka dieu ieu ka ditu ieu ka dieu bisa dibayangkeun ku urang wah luar biasa tanya jeung babaturan aing di ka mana aing musti ka panggih jeung babat jeung dulur aing pot buku aing ge sawa ieu ka dieu ieu ka ditu ieu ka dieu ka wah geus pokona mah yauma nahsurum jami'a ingat Muhammad engke tah ya Allah engke kapanggih tah mulai nu bagus ngahiji jeung nu bagus nu goreng ngahiji jeung nu goreng kapanggih weh jasia oh iya batur ngadu kotok guys udah gegendengan bae guys ayo si eta ka mananya sah si Jepri itu teman tuh aya keur ngalentuk Jep sia oh ayo ka dia jadi malaikat teh hese baris pelimbah atuh geus bae pokona mah ieu baris bangsa tukang zina bangsa baris tukang mabok ieu pamalingan baik maling lotok kotok nu leutik maupun maling anu triliunan nah hiji bae di dinya sakarakter kotok jeung kotok deui bebek jeung bebek deui tah kuari geus rada rapi teh malaikat geus deuleu baris nu rapi geus kadeureun ieu rombongan kotok ye ieu bebek ye wah ieu ora ye ieu buaya darat ye yauma nahsuruhum jami'a ya Allah urang bakal di jero inggis jasa antak anu nyandung geura beres-bereskeun gilirna jeung napakah urang boga dulur beres-bereskeun besi can kaburu kabagi tirkah bapak ulah nungguan ke dirobol jalil mah panu dibodem ka neraka jahanam ye ulah macem-macem sing hade kajenting urang kacokot asal urang ulah nyokot ieu gede jasa bahaya yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku satuluy naing nu agung teh bakal ngomong ka jelema anu musyrik cek Gusti Allah musyrikin aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun cek ahli nahu mengarana istifham nanyakeun aina syurakaukum mana sesembahan anjeun mana patung anjeun alladzina kuntum taz'umun anu anjeun baheula keur di dunia boga sangka bahwa eta patung teh bisa nulungan patung teh dianggap pangeran
patung nu nyegutukeun kain dianggap bakal lulungan, bakal nyapatan. Tah, buktikeun, coba mana coba ayo patung-patung teh. Eta teh lain nanyakeun, lain. Henteu menang dijawab kieu. Oh, wah Gusti beak kabeh. Henteu jauh mah jauh atuh. Jadi lain nanyakeun ku situ teh mah lain taube. Nu mah istifham eta asli nama nanyakeun tolabul ifham hayang nyaho kana nu encan nyaho eta aslina nanyakeun urang nanyakeun gede nah kadena aya naon bah ari di warung si aya rokok Haji Samsu tahu aya bah nanyakeun ngaranna warung itu urang leutik meuli nanyakeun ka ngaranna nah kadena aya naon ari kakasia di mana di teu nyaho ku lagi coba tangan nanyakeun ngaranna sebab abahna teu nyahoan kakana di mana nah kadena kade emasnya di mana emak nyaho ja tadi mah naik meo ka mana tuh di SMS-an bener sia emasnya diantepkeun kitu atuh abahna ge kitu ieu waung sia anggap sarua burung apa mah leuwih parah malah tah eta nanyakeun ngaranna tapi lamun kieu mah lain nanyakeun ye jika contoh ngaji ye boga anak ngaranna si Pengki kadieu cicing bae Pengki kadieu cicing bae ki kadieu cicing bae tuh anak aing tidak kadieu gerak tuh anak aing tidak kadieu cedok bae digerokeunana tetap tidak ikut kadinya kade bae bapak anak tetadang kade hei ieu jawab aing sabaraha kali ngagerokeun sia hah sabaraha kali eta teh lain nanyakeun nyare kanan ngamemeleh ulah aya 3 kali mah ditampili ku kolot atuh teh lain nanyakeun aing sabaraha kali hah nu sabaraha kali ngagerokeun sia pan sia ieu bakawara amat tengok denge ke aing sia itu menang ngajawab aya 3 kali atau 4 kali mah ditampilin ku bapana tama lain nanyakeun nu kos kitu bentuk nanyakeun marah bapana ngaji jeleh teh istifto ngaranna angel amat sih digerokeun anak aing geus sabaraha kali ngagerokeun sia teu ngajading sia tak eta teh ya nanyakeun geus sabaraha kali aing ngagerokeun sia teu ngajading istifto tah mah angel jasa amat sih sia tuh aya angel aya nu kieu nanyakeun keneh tapi lain nanyakeun sabenerna mah aya jelema nang tangan bae ka urang si eta nanaonan tembok ke situ cari cek batur jago nanaonan jeung aing aduh eta jawara gede mah didengekeun ji teu budak ngoceh kitu ngomong deui gitu aya deui informasi si eta saha si Dedi jangan nangtang bae ka bapak dah atep kos kitu ye ngomong deui dia nyana ngaku jagoan nyana ngaku jawara cantarung jeung ieu ai cantarung eueuh nanaonan lantaran geus pohara jasa nang tanganana ya hareupan punya sia bener sia jawara tuh itu cek si Dedi teh beak kulon beak wetan geus pokona masangnya nate aduh kekuatan tek kakarak dikitukeun sakali cek guling cek mana kajagoan sia ayo pareta nanyakeun mana kajagoan sia mana kehebatan sia eta nanyakeun ngaranna mana ayo eta lain nanyakeun henteu menang dijawab oh leungit kemana tak jadi bahasa-bahasa dina kitab teh ya lamun kurang diterjemahkeun dibahasakeun sarua jeung bahasa Sunda ge aya nu ngagerokeun ka anakna angel bae hai aing sabaraha kali sih ngagerokeun sia lain nanyakeun marah angel amat teh maksudna sia nang tangan aing ge kakarak sakitu ge mana kehebatan sia keterulan lain nanyakeun teh ngahinakeun jauh nanaonan sia teh aya deui jelema
Inang tangan dunia begitu dek ngadu mana dunia saya sia keterukan yang aing yang hulu sia dibeli ku sia mana eta teh lain nanyakeun ngahinakeun ieu ge sarua Allah teh maha uninga maha sagala-galana nanyakeun ka para musyrikin khususna musyrikin Mekah umumna para musyrikin nu aya di santero jagat kuari cak Gusti Allah aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun hei para musyrikin mana patung-patung nu baheula kumaneh disembah nu cek anjeun bakal nulungan cek anjeun bakal nyalametkeun mana patung hayo teu menang dijawab jamal ngajawab ieu nya nana ge teu menang lo gitu geus kabeulem teu bisa kitu geus eta rarungkul buktikeun patung-patung anu anggapan anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan bakal nulungan bakal nyalametkeun buktikeun mana patung aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun atumal bisa kukumaha kafir teges tararungkul bae summalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin sumalam takun fitnatuhum satuluy nama teu aya fitnah yakni sasaduna para kufar-kufar teh para musyrikin teh ilaan qalu kecuali nya ngomong nane wallahi demi Allah rabbina nu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin ja abdi mah teu pernah ngamusyrikeun Gusti ka Gusti teh abdi percaya pan baheula keur di dunia Gusti teh pangeran abdi ja abdi mah teu pernah ngusyrik ka Gusti tah tangkora kafir ketika ditantangkan ku Gusti Allah nya ngomongna wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi teh pan mangeranan ka Gusti ja abdi teu pernah musyrik baheula sugan abdi nyembah ka patung ja henteu tolol teh bolon teh tah kuari-kuari ke gereja engke bakal disida ku Gusti Allah aina syurakaukum wahai para Katolik wahai para Kristen wahai para Protestan wahai para Buddha wahai para Hindu wahai Yahudi aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun mana patung-patung anu ku anjeun disekutukeun nu bajar teh bakal nulungan jeung bakal nyalametkeun mana nyana kabeh ngajawab eueuh deui jawaban iwalti hiji bahasa wallahi demi Allah rabbina anu jadi pangeran abdi mah kunna musyrikin abdi teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti percaya aja sah bahwa Gusti teh pangeran coba eta kos kitu teh musyrikin Katolik Yahudi Kristen kos karitu bakal ngajawabna cikang cing Gusti wanzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun deuleu ku anjeun Muhammad kaifa kumaha geura ngabarohongkeunana eta para musyrikin terhadap dirina nyana ngabohongkeun dirina wa dhalla jeung leungit anum ti dirina makanu yaftaruna naon nu kanjeuna dibuat-buat yakni di dunia ku anjeuna dibuat syarik aing teh nyana nyeun patung sebagai sesembahan nu kumanehna disembah-sembah di kuil nu ka anjeunna disembah-sembah di gereja nu ka anjeunna disembah-sembah di berbagai tempat-tempat ta eta teh ku anjeunna dileungitkeun wa dhalla anhum nyana ngomongna ma kunna musyrikin berarti di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong tukang ngabohong di mana-mana ge ngabohong bae datang ka di akhirat ngabohong bae takos kitu karakter teh terus we di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong eueuh eureun-eureun tukang ngabohong mah coba bae aja urang boga babaturan di dieu sok ngabohong bae pindah ka lembur batur ngabohong di dieu sok cupat cepit sukat cokot atuh di ditu mah teu cukat cokot mangan cutat catut kitu bae eta mah dihandap waktu kerja di DPR mah ala kadar cutat catutna barang naik ka ditu ka pusat rada lega eta mah lain cutat catut deui cuma comot beuki gede bae eta mah barang kaluhur jadi menteri geus lain cuma comot deui disebut teh ngarau ku siku atuh geus
geus baheng geus kumaha aing bae Masya Allah tuh kos kitu tukang ngabohong mah tah nu mandak mudah-mudahan urang dijauhkeun tina penyakit bohong dijauhkeun tina penyakit nifak dijauhkeun tina penyakit syak dijauhkeun tina penyakit-penyakit anu taradud mudah-mudahan diberi ku Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah katentreman ka Gusti Allah sehingga kuari urang nyembah ka Allah di akhirat ge engke urang nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala naila musyrikin naina syuraka ditangtangan ku Gusti Allah lain dipertanyakeun ngahinakeun mana nu baheula kumaneh disembah-sembah teh buktikeun kuari moal bisa nyana ngabuktikeun jeung deui sieun lantaran naon neuleuh neraka nu sakitu ngagebrahna tetep nyana hayang salamet dengan bahasa wallahi rabbina ma kunna musyrikin sedengkeun kan ditonton ku KBH disurakan bohong disurakan engke urang kan disidang urang disidang Kangjeng Nabi aya belah katuh di dieu Kangjeng Nabi teh aya di tengah-tengah mizan nangtung nangtung begitu dek ditimbang aya cirina dina kitab Bukhari dijelaskeun tah begitu disidang umat Kangjeng Nabi mah geus aya cirina beungeutna urut tudu celikna urut dikumbah leungeun urut dikumbah geus noel ke malaikat umat kulain kanyawan di mana tah caang beungeut celik suku leungeun geus teu kudu ditimbang deui asal nu sok wudu bae enggeus salamat lah geus kasalahan saeutik-saeutik geus lah tanggung jawab Masya Allah geus asal wudu bae teu kudu salat geus ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah gitulah nu mentek cek Kangjeng Nabi naon gitu mamin syai'in lam arahu teu aya hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sehingga sorga jeung neraka di makom kaula kula mah kuari sorga kadeuleu neraka kadeuleu kitulah cek Kangjeng Nabi mamin syai'in lam arahu hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sorga jeung neraka teh kadeuleu cek Kangjeng Nabi mata kula nyaritakeun tuh ahli sorga keur laleumpang pan kuari rentul jelemahna geus kadeuleu rohna di sorga mata kaya sahabat ngacung ya Rasulullah ai abdi ka sorga apa ka neraka cek Kangjeng Nabi neraka nyana langsung tungkul bae waduh aing kaduhung nanyakeun atuh Kangjeng Nabi ditanya aya deui nanya ai abdi ka sorga apa ka neraka delekeun sorga siapa aya nu nanyakeun ai abdi ka sorga apa neraka sorga aya nu nanyakeun ai abdi ai bapa abdi saha siapa kadeuleu ku Kangjeng Nabi kadeuleu ai bapa abdi saha Hadisah ai bapa abdi saha anu terus bae pas aya nu nanyakeun saurang deui ai abdi ka sorga apa ka neraka neraka sia mah kadeuleu Sidina Umar langsung mayun ka Kangjeng ya Rasulullah dek nanya naon Umar abdi manteu nanya ningali Gusti lamun neuleuh sorga bangonna teh ieuna ieu beungeutna wajah Gusti mani sumingrah aduh sumingrah bahasa mana eta kula ge kakarek nyaho kuari eta sumingrah bangonna ngeunaheun jasa tapi barang mun neraka bangonna kadeuleuna gitulah cak Kangjeng Nabi nu teu kadeuleu ku kaula mah hatal jannah wan nar sorga jeung neraka ge kadeuleu jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka tah ieu kuari teh aya cak Kangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok ge teu nyaho kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di makom kaula sorga kadeuleu neraka kadeuleu tuh awewe loba jasa sing kulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksara ahliha sanyana pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh kitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran cek Kangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naon micenan qadarah
micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun. Mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya teh kotok dipiceun, lamun aya kokotor bae nu sok ngelap masjid. Eta teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju surga. Tuh cak Kangjeng Nabi pang bahaya-bahayana itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah mata kadeulna Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun surga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah surga sia ja kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana geus aya. Ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar geus ulah loba nanya urang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan jasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing. Ento anjeun mah cek Kangjeng Nabi Umar tuh anjeun mah geus aya di surga kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah tah gitulah lumantar urang kudu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi, kudu yakin ka ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi mah Rasul Allah ditinggalikeun dideleukeun bukti langsung urang ge bisa ningali. Cik Imam Ghazali di zahir boga dua mata jang paranti neuleuh kaayaan dunia, di batin urang roh ngabogaan mata jang paranti neuleuhan alam malakut jang neuleuhan alam jabarut hingga Allah kadeuleu. Lain ku mata ieu ku ieu kadeuleu. Manya Allah kadeuleu eta mangan hese ngabahasakeunana bae. Kuarin deuk teu kadeuleu kumaha coba ge? Naon? Apan Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir, Allah teh ngadamal anjeun jeung pagawean-pagaweanana. Ai pagawean teh nangtung, ai pagawean teh diuk, ai pagawean teh leumpang kabelah dituna. Anu ngaragaji nu ngampak anu di pabrik eta pagawean ngaranna. Cicip ke pagawean, ngadenge ke pagawean. Pan eta teh didamel ku Gusti Allah, berarti jelema keur leumpang eta aya gerak Allahan. Nah waliullah mah nu kadeuleu lain gerak lain jelemana nu ngagerakeun ka eta teh. Kadeuleu kumaha? Kadeuleu tah kumaha ieu? Geus Allah teh kadeuleu nu bentek. Awaliullah maka kerem kunaon ieu? Aduh ku khaliq. Kakerem kunaon ieu? Ku sam'u. Kakerem kunaon ieu? Ku basor. Kumahakeun nerapna bae sifat-sifat Allah khalqu teh basor teh sama teh aya kakerem teh keur dina sama Allah asa didengekeun asa kadenge bae leumpang ka mana asa kadenge ieu teh lautan dedengean Allah leumpang ka mana di mana cicing kadenge bae keur meujeuhna sifat etana nu keur meujeuhna ngeremnyana atuh kitu. Lamun keur meujeuhna ngerem teh ieu adalah sifat basor asa kadeuleu bae di mamana ge ka mana bae kumaha bae asa kadeuleu bae sifat basor nu keur ngeremnyana. Kuari sifat naon deui? Sifat ilmu, sifat nyaho Allah. Ka mana bae urang asa dikanyaokeun bae ku Allah. Di luar, di jero, di kota, di leuweung, di kamar, beuting beurang. Ieu keur kakerem ku ilmu Allah. Lah eta nu kadeuleu Allah. Ngan hese dicaritakeunana ja eta kalam Allah ge datang bae ka urang. Urang teh selalu diomong ku kalam Allah. Terus bae, ieu urang asup urang teh di imah masing-masing cek Allah, wahai manusia ngaji melalui ucapan Kangjeng thalabul ilmi fardhatun kakeunaan ka urang teng bae ngan lain aya sora lain kieu hei Haji Rohim ngaji atuh teh mah ngaranna jin nu geus kitu tah jin di mana eta jin teh mah lah teu kudu kadenge bila harpin wala sautin hurufan soraan begitu datang ka dia teng terus naik ke majelis aju sendalna dibuka eta teh Allah keur ngomong hei Haji Rohim sendal copot
dicopot nang sahanita teh kalam Allah teh besi leungit ka plastikeun ji eta pos kitu nang saha eueuh sora eueuh naon tapi karasa nyulusup ka urang masyaallah tah eta teh kalam Allah terus bae nu mentakeun lamun urang nyaritakeun kalamullah teh wah panjang dina Jamul Jawami urang nyaritakeun aqimus shalah tah eta teh putus-putus apa henteu sedengkeun waktu salat teh kapan eta teh putus-putus aya zuhur aya asar berarti aqimus shalah teh keur waktu zuhur mah kena ketika geus zuhur berarti pareum teh aqimus shalah teh dibahas panjang dina usul fikih urusan kalamullah nu mantak mun teu ngaji teu nyaho teu nyaho kajian gogo mah mantak ngaji mondok atuh mondok masyaallah tah kos kitu ieu urang kakenaan ku kalam Allah diuk je diuk ke dibere hareudang ku aing je bere hareudang lantaran eta teh pinuh teuing beteung si aji pinuh teuing beteungna dirinya lantaran tadi sambelna lada teuing hareudang atuh aya kalam Allahan kabeh teh mah kumaha kabeh gerak Allah mentek ieu tulis sieun-sieun jeung kabeh gerak Allah urang teh lamun ibadah mimiti belajar fikih urang nu asa berusaha urang ieu perasaan wudu berusaha nu bagus salat berusaha nu bagus urang emang fikih mah kitu jeung bagus zahir ketika urang terus bae salat dibagus-bagus fikih mah kitu asa urang ketika urang geus asup ka ilmu tauhid kabeh ge lain nang urang kabeh ge menang Allah gerak urang teh lain nu urang nu Allah geus teh di aku ku urang Allahu akbar naik geus berarti lain aing ieu mah nu salat teh Allah aing teh ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah aing keur ditangtungkeun aing keur dirukukeun aing keur diitidalkeun aing terus teu boga perasaan ku kumaha lain hayalan perasaan lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhiratna salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah eueuh nang urangan lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang lagi geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang lantaran urusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh eta pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah komo haju hayang usaha mah komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teh di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentahanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat tadi khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimiti ji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun deuk ka masjid teh inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allah akbar kabiro nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae mikir bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh lain deui rasane ada lain deui tah kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal kege datang sorangan alah ngeunaheun amat sok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah itu salat tarawih ku geureung teh jagan emang kunaon gitu tadina ngajak rujak pas hayang ngeunaheun di kos kitu jadi asa
nyaritakeunana ngeunah batin mah asa nyaritakeunana nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeunana beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuanana ngan nyana nyaritakeunana hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu ka ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna besi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran embung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusa lantaran ieu nu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah kitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ieu adalah musyrikin para kafirin eueuh deui bahasanya na kecuali nyana ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan eueuh teh lantaran nyana ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaan gurun muhajjalin caraang kabeh geus Kangjeng Nabi na didinya ngan padu datang doang aya padu datang doang kabeh gaditukeun baruan aya anu sabelah doang cak malaikat ieu mah sabelah doang malaikat sabelah ieu nu sakatuh doang can nu kence mah teh cak malaikat geus aya antang kurang bener tadina di ditunang geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku kanya aya geus beres kabeh karak geus eueuh deui nu cang geus eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka ai kanu henteu doraka mah deuk naon ditulungan eta mah atuh geus ka sorga sorangan tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan terus ang sabelah ya saya penermang-remang ya mah abdi di duniana dagang limbah Gusti teh sia tapi sok salatnya osok kan ieu teh saeutik cangna sakieu doang gegeuraan teu kaburu Gusti jadi keur nimbang barang abdi itu cak malaikat ieu neraka teu bisa cak Kangjeng surga bae masuk ngaji ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman kakang matak muludan rajaban lantaran naon engke tah syafaatil uzma teh engke diterapkeunana ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajen teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun nya ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu lah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan cenah mah da kumaha mederat tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan geus eta mah cenah lain hayang muludan hayang berkat ongkoh muludan ongkoh masyaallah ya dek ya di perumahan-perumahan geus loba wahabi geus ulah ngadalil-dalil urang mah teruskeun bae ulama inget wa yauma nahsuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng cak Kangjeng Nabi aya salat masih ada carangan di jero hate sia teh aya haingan kadeulepan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari ge janeulekeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nu keur maca sholawat mana nu keur ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh aya nu dihandapeun tangkal Ambon jeung Kangjeng Nabi teh yo didinya bae teh mah ngajina betaheun jasa tah mah atuh di Kangjeng Nabi dideulekeun bae teh ya Allah sia cek sia da tangkal Ambon nah, tapi cek di tangkal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis bae teu kadeuleuh tangkorak sia meureun di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu
Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya ka Mah Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Mantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji sarua pinter atuh teh. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, Abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang, asana datang ka saat ieu can nyaho kagetih kula, hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana, barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya, "Aki, ari ieu nagara naon?" Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah
lamun aki daek nganter ulah bunga luar biasa ya antar ayo diantar lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawakeun ka dieu pang mawakeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sekali teas dua kali teas tilu kali teas kene bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu di dinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan oregan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah dia pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aco ka ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayang kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya dia nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bah itu kudu boros atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayelah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al
tarak bil akwal. Masya Allah karim. Kos gitulah akhirnya dipeluk. Sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi. Cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat. Ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa. Lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu. Kuari makan geus Islam. Kunyana dibaca babacaan anu tadi teu manyur. Akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim. Rada hampang tapi can bisa hibar. Rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca 2 kali, 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei, anjeun teh ayeuna geus Islam, deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun. Bacalah bismillah jeung bacalah ieu ieu. Wali bejakeun anu ieu ieu nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas, tambahan baca ieu berem. Sok berangkat. Dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi. Akhirna indit Prabu Siliwangi. Geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah cepat kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cekeuna maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempekeun Salam Nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana dan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh. Ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh lah. Deuleuh lah nu maneh beak henteu. Henteu atuh ulah kabeh-kabeh. Maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu mara heula. Akhirnya langsung berdaya ke Indonesia kujara di sundatan simpreng. Nah ialah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali 2 kali 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon
anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon teh Haji Medi nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari itu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh sebut naon wah ya nu di Bogor nu sok rame Masya Allah teh si uga nyaho jasanya naon ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah sehingga berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ke Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar kene mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu kadang-kadang mau nya ge sarua bae nah ieu mah mau tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna saenggeusna nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus benehanana tafakur terus benehanana mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka Pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat terus ke Karawang terus ke Cikarang terus ke Tangerang terus ke Serang terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan
Rahmat Suci Godog berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horeganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi insyaallah simkuring malam ieu istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula maka dijadikan adalah ngaranna Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan kuari ge loba ye di Cikarang Sunan loba alhamdulillah gua lagi ngadeng Karawang Cikarang geus loba Sunan ye masyaallah karim alhamdulillahirabbil alamin eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut teh di desa sakara Sanen Sunan Sanen sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun ada berapa tahun 77 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran keluargana terterang ngaran-ngaran nyana di Pajajaran kamanehna kalima kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir